Diajak jalan-jalan ku pak suami, mumpung libur kerja sekalian meser kebutuhan bulanan. Hey hai, halo besti-besti semua. Assalamualaikum. Kumaha kabarna ye sarehat? Alhamdulillah geuning besti, ayanya ieu isi vlog anu henteu di bumi wae. Tah jadi ceritana teh pas hari libur suami kerja, abi diajak jalan-jalan. Urang ngabaso heula cenah samemeh meser keperluan bulanan. Niat nama tadi teh sanes ngabaso ka dieu besti ngan kumarge anu tadina ditujuna tutup jadi we ka dieu panglumpatanana. Tadi nama bade ngabaso aral cenah ngan pedah tutup tadi teh pas ditinggal teh. Janten ka dieu we itung-itung nostalgia. Da dulu mah sering jajan baso teh ka dieu. Soalna caket kontrakan sareng basona ge enak ieu teh. Tah ieu basona tos aya cikan nyobaan heula. Racikanana bening tapi dicabean teh geuning. Seger besti ieu ge pias-pias teh da lumayan lada. Aya nu sami teh jiga abi lamun ngabaso di tempat sok ieu heula di bening tapi di ladaan heula. Tah engken tos beres satengahna. Tos saep satengahna karek disaosan, dikecapan, di ladaan deui saalit. Komo tambah cuka mah saalit teh pisan. Jadi we rasana teh mis dasem teh geuning. Jadi kabita deui we pas ngeditna ge ieu teh kumaha atuh besti? Piraku kudu lumpat heula kitu ka ditu. Lumayan tebih ti bumi teh. Oke lanjut, tak ieu ngabasona atos beres. Alhamdulillah wareg besti dibayar oge atos, tak ayeuna langsung wae bade meser kebutuhan bulanan teh. Padahal mah bulan-bulan ka tukang mah tara ka dieu balanja teh, soalna lumayan tebih ti bumi. Kusabab ayeuna mah suami nuju kaparengan libur, janten ka dieu sakantenan. Nya kitu teh jiga tadi meureun besti sakalian bari nostalgia, nu pasti mah bari cuci matanya ieu teh. Da kan sehari-hari mah cicing wae di bumi nya. Jadi diajak jalan-jalan ka dieu bari sakantenan balanja oge alhamdulillah bunga pisan ieu mah. Oke lanjut, ieu entos dugi ka tempat balanjana. Sakalian bade ngilikan barang anu teu aya di warung ieu teh besti. Tah pokona mah rumusna mah mun ka tempat nu kieu teh kudu nyanak catetan nya bestinya anu bade dipeserna. Ameh teu kalap, ameh teu sagala dirawel teh geuning. Besti asa kieu heula we nya video ayeuna mah panjang teuing bingung nyariosna ieu teh. Sampai jumpa di video selanjutnya, pokona mah dadah.